jadikan awak kurang sebagai iksir. Cicing di mana baik kaderna kasep, cicing di mana baik kaderna ganteng. Nah hiji jeung saha bae pang hebatna pang mencerangna bae. Jadikan diri orang iksir. Mantap Kangjeng Nabi, anta iksiru wa goli anta misbahus suduri. Supaya aya iksiran di awak kurang baca sholawat. Sabaraha cenah kiai maca sholawat ulah loba-loba. Sapeting 4444. Loba teh. Gimana bungkasep benernya. Lamun awewe maca sholawat 4444 sapeting sampai sapeting. Geus pokona mah lalaki mana nu teu kapincut. Bos mana nu teu kapincut. Pokona jelema neuleuh awewe eta si budak geulis amat. Kabeh nyebutkeun geulis bae iksir. Iksir ya Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja seunareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kekersana ajengan anu ti Jakarta. Ongko Jakarta tapi bahasana Sunda. Cakula ieu pasti Jakarta tempelan. Tempel. Sebab bahasa Sundana akrab. Itu sedak-sedak koreng ti Subang. Waktu mengkonon ya. Kurang doakeun mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun umurna. Pasihan kakiatan ku Gusti Allah dalam rangka negakeun
agama Allah. Oge ka para kori nu kaleresan aya rerencangan simkuring tadi ngaos, urang doakeun kori-kori mudah-mudahan dipasihan panjang umur. Tamu urang nu teu seberang, nu geus teu asing deui, nu aya digigireun katuhu kula Profesor Dr. Kiai Haji Supendi AF, terkenal nyana di dunia solear Cisoka. Alhamdulillah eksis. Kumna nu haladir di dieu aya ketua, aya wakil, aya perangkat-perangkatna termasuk Amin Rais. Alhamdulillah araraya nyana kasorot ku sinar Kangjeng Nabi, asal keur muludan kasorot balik pareum deui. Iyalah tapi aya tamu anu luar biasa ya. Ini Madura, istrinya telah meninggal dan dia sekarang usahanya eksis. Kesini bukan semata-mata mau maulidan, ada yang dilihat, mungkin yang mana nanti bilang aja Pak Haji ya. Ada saya di sini, murid saya umurnya 17 dibalik. Ngarasa ngorabai meureun nyananya asal diberi 50 tahun bung, hayangna 17 sudah 17 teu boga rarasaan meureunnya. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Urang neruskeun lalakon nu kamari. Kamari urang maulidan bahwa Kangjeng Nabi teh dilahirkeun tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah nu dipimpin ku Abu Rigol untuk menghancurkan Baitullah, sebut tahun gajah. Tuluy Kangjeng Nabi diutus di Mekah umur 40 tahun. Tuluy Kangjeng Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah berjuang Kangjeng Nabi 10 tahun. Di Mekah sabada diutus 13 tahun. 40 jeung 13 sabaraha Haji? Cepet ieu ada hujan. 53 jeung 10. Bener teh sih si budak ieu. Aing masa da tepatnya percaya hitungan. Jangan menghitungna sok salah. Kamari ditanya bapana Kangjeng Nabi Yusuf, Ibrahim. Wah. Teu beres ya mah. Barang kedua kali Ayub. Wah, mah kudu baka grogol. Masya Allah, Masya Allah. Tah. Jadi 63 tahun wafat Kangjeng Nabi, Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriahna tahun seberapa? Cepet atuh kamari kan sekarang sabaraha poe. Culat cilik keneh bae. Wafat Kangjeng Nabi umur 63 tahun Hijriahna tahun seberapa? Masya Allah. Isi udah ngaji naon atuh. Ya Allah kamari. Atuh eta di Madinah sabada hijrah sabaraha tahun. 10 tahun Madinah. Aduh parah jasa parah. Itu hijrah
di Madinah berarti nyana kakarak ngamimitan tahun geus tahun 10 akhir berarti 11 tah seperti eta. Nah lamun tahun hijriah na tahun 11 wafat Kangjeng Nabi, Masehi na tahun seberapa? Bener teu? Rada bener ada setiga. Kerlempengnya na ieu. Masya Allah karim. Tah eta lu perlu diingat kurang sejarah anu luar biasa. Pada tahun 580 Hijriah Islam mulai pudar deui lantaran Bizantium mulai hudang di tahun 400. Persekongkolan Amerika jeung multi nangis mulai walaupun can dibentuk Israiliyah Yahudi geus menguasai Aqsa, direbut Masjidil Aqsa nu dibangun diperbaharui ku Sidina Umar dijadikan gereja. Masya Allah. Maka saat eta seorang sultan anu gagah menjadi Imamul Haramain ngaranna saha? Imam mun boga murid 100 kos kieu kabeh maninggeussan aing mah. Ya boga murid 100 kos kieu kabeh maninggeus lah bubarlah pondok bubar. Belet biasa belet. Meureun usia oge meureun nya. Meureun usia ieu makin kolot makin ka dieu geus pukul di jero na mah alah. Geus diusiran bae ku pamajikanna ge. Jabatur mah batur muki kolot teh biasa anu di jero na mah masih eksis. Tapi ieu mah tawadu. Geus lanapa. Manfaat. Pamajikanna geus bosen deui. Jajamu berbagai jajamu. Geus temempan. Obat berbagai obat temempan. Mangade beaks. Aya nu mere resep cak nu mere resep make mangande. Nya nareangan ka unggal tangkal aya meureun 2 karung mah. Eleh bobule mah. Oh deui pamajikan haju mau belati. Yo mending dipotong we. Inget-inget ka dongeng eta teh anu sok dicarekan bae. Salah dicarekan bae ku pamajikanna. Asal datang diparekan, asal datang carekan. Lah jagna aing geus kieu bah hirup. Ka kebon kirai, kabaran aya kuya. Potong hulu kuya. Teu dan di luhureun meja, tutupan ku turub saji. Diantep ke nyana kaluar. Pamajikanna nempok naon ieu? Barang di deuleu innalillahi. Ieu kakak kunaon jadi hantem-hanteman kieu. Atuh marah mah marah bae mah dipotong kieu naon harepan aing. Tapi pamajikan ge nyana henteu haju gegeraan marah jeung ceurik henteu dipandang geula. Paingan nyahoan bae cek nya aya mataan. Orenganan. Jaya irungan segala. Aya letahan paingan cek nya ieu. Masya Allah nyahoan bae nya ieu oreng mata aya. Tololnya we tolol. Aduh, barang datang salakina teh diasupkeun deui ka dinya. Langsung nya ngagedepret ka. Kudaha? Atuh kula sanajan marah bae eta mah watek ka. Ulah aju hantem-hanteman. Lah, salakina teh bongan. Boga duit marahan bae ceuk. Can ge nyandung geus bebeakan marah. Geus ka ulah sok kikituanan ka. Eta aduh kahayang kula mah kula marah ge hook ka eta.
ente eta kunaon dipotong lah bongana anjir kan tuh ya cek salakina tunggul na kene aya nanyakeun tunggul teu beres ayo cenah turang ka kamar hayu sugan aya tunggulna ayo langsung ka kamar biasa nyana happy ceknya nak aja tunggulna ge panjang kene katipu nyana barang hudang teh teu mah lain-lain wae hulu kuya paingan atuh marah deui nyana masih deui salah turun bola bebenya nya bola bebeja hulu kuya lalakina modal haji pendi meureun nya mukakeun rahasia bae teu boga akal guys balikan deui nah ieu tahun 580 seorang sultan ngaranna saha Haji Ayyubi Salahuddin Al-Ayyubi inget ka Salahuddin Al-Ayyubi waktu orang ke Mesir kajepen di Mesir pohar asa panghebatna bae meureunnya pan urang Mesir mah sebenarnya mah garagah garelis nyelenyana asa bebeneran di solearna teh asa bebeneran ngan peda buntutan doang aduh Gusti Allah nah Salahuddin Al-Ayyubi nyana ceramah di Mekah ceramah di Madinah nu diceramahkeun kebersatuan umat Islam lantaran Aqsa berubah tina masjid nu dibangun diperbaharui ku Sayyidina Umar menjadi gereja urang rebut kembali eta umat Islam Madinah umat Islam Mekah tamu-tamu nu munggah haji setuju kabeh tetapi kan kesulitan kumaha ye carana ngumpulkeun jelema sadunya maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nyana nyieun sayembara saha anu bisa ngalunkeun siiran-siiran jeung pujian-pujian ka Kangjeng Nabi bakal dijadikeun nomor 1 pemenang nomor 1 nomor 2 bakal diberi hadiah wah Yaman nyieun Turki nyieun Mesirna sorangan nyieun Irak Iran wah beh nyararieun naon kitu ngaranna siiran langsung ditilai tina sekian puluh nu menang adalah Ja'far Al-Barzanji eta teh anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat ya Nabi salam alaika ayo sare sorana resep asa ngadenge galedeg salam alaika salawatullah alaika anta samta syamsun anjeun Muhammad lir teu beda jeung panon poe caang anu luar biasa bahkan ngaleuwihan ti panon poe mah ngan sakadarnya angan alam jagat raya subuh riem-riem jol panon poe ya Allah beungit Haji Pendi anu okos disolear kadeuleu beungit Haji Rusdi ge kadeuleu sakitu kasepna maksudna okos cepot Haji Rosidi masyaallah Robi Sugara bey ngan eleh jangkung eleh mancung
gede sama karena lain. Haji Masuri Masya Allah lamun dideleu kurang pohara jasa bobogohan beak mobil hiji. Batur mah jantiluk kayak boga bobogohan tiluk beak mobil hiji. Ya mau bobogohan pleng bae spion eueuh. Balik kadinya ditanya ku Haji Wati spion ka mana lah budak nabrak. Ya nabrak mah tiluk dua ieu dua kabeh. Ya Allah ya Rabbi menang saminggu sen eueuh. Cak Haji Wati aya sen ka mana sen ieu tabrak deui bae. Emang dipake ku saha budak ngaranna ge lah cek cenah teh sen eueuh. Masyaallah karim. Tilu eueuh setirna. Tilok anu kitu bobogohan jeung setir-setirna. Kaopat kali leumpang suku cek Haji Wati ka mana mobil. Lah. Jual cek cenah teh. Sejarah luar biasa eta. Masya Allah, ada bajingan dia setel. Panon poe nyorot ketingali, nu kasep ketingali, nu goreng ketingali, gelis ketingali, beke ketingali, gendut ketingali, kuabeh boro-boro manusia, munding hewan segala rupa ketingali, jarum potong ge ketingali. Kangjeng Nabi mah lain eta nyorotna datang ka ayeuna nyorot ka kampung Cilongok. Masya Allah Haji Patin kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kasep. Alah siapa hasud sama Haji Masuri kasorot ku Kangjeng Nabi banyak ngayakeun muludan encan dibubarkeun geus nyeun panitia deui resep jasa meureun jananya aya leuwih namanan kitu ge meureun. Ya Allah ya Rabb ieu kasorot di dieu coba di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ieu di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi berkatna dipanggul diiring ka ditu. Ya Allah cek kula rame-rame naon kuda keur ngobrol bajeng pamajikan pisan rame-rame naon si budak rame-rame barang di dieu horenganan ieu lembur kuring pohara ieu berkatna parahu aya kula mah geus pakana saminggu ieu mah dek jualan belah pokona warung dibawa ka ditu warung. ya Allah kapondok ku jalanan mun aya jalan mandek ieu naon ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain sakadar eta sorotan Kangjeng Nabi mah tina bodoh jadi pinter tina teu nyaho jadi nyaho. Masya Allah karim kita teu wauh ka Allah jadi wauh basyira wa nazira. Sorotan Kangjeng Nabi nu paling indah bisa mindahkeun tina bodoh kana pinter nu paling indah sekali tina neraka ka surga. Dipindahkeun ku Kangjeng Nabi nu bakal jadi ahli neraka ku iman ka Kangjeng Nabi surga lain lalagaan. Pemindahan Kangjeng Nabi nu luar biasa. Ya Allah ya Rabb. Tentara Amerika nu kamari perang jeung Irak. Ratusan bahkan ribuan kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Mun kukula dicaritakeun wasilah di Amerika loba lu asup Islam wari muludan besar-besaran ribuan manusia ieu sorotan sinar Kangjeng Nabi. Ieu karim pohara jasa lamun di Soviet Moskow ayeuna Islam anu luar biasa lobana maulidanana ribuan manusia. Lamun urang ningali tadi 212 alumni jutaan manusia sorotan sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabara juta manusia nu kamari leumpang nu tadi aya di Jakarta. Ya Allah ya Rabbi lamun lain sinar Kangjeng Nabi nyorot mal bisa capek tah iyalah sinar Kangjeng Nabi mindahkeun tina bodoh kana pinter tina bengko kana lempang nu paling indah tina neraka ka surga. Urang di dieu diuk hayang pindah urang teh embung cicing di neraka dipindahkeun ku Kangjeng Nabi melalui maulidan ieu urang ngageser teh urang Cilongok teh jadi ka surga. Urang Cilongok ulah ka amin ieu urang mana urang Cilongok urang Cilongok pindah ke surga ulah ka ngaku ieu urang mana ulah
amanat ke malaikat Ridwan, yang satu jangan dulu pakai ada syarat-syarat. Cilongok mah tanpa syarat arah suka surga. Emang loba kolot urang gitu surga. Tapi itu jelas dipindahkan melalui sinar Kangjeng Nabi. Iyalah anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Mun dijelaskan ku urang eta pohara anta iksir wa goli. Aduh, 1:30 cuaca geus teu bagus. Kebari lanjutna iksir ya carita iksir. Engke bae urang malam mana ya? Senin. Terus Selasa ngaji, malam Rebo, malam Kamis di mana? Nah, kayak orang cerita iksir di Asem. Sebab dia geus teu mendukung hujan, terus teu geus peting kayak orang nyaritakeun iksir. Tegor kula beusi pohong kayaknya. Tanggung gua atuh geus 1:30. Aduh. Sok jasa meureunana juri Cisoka datang meureunnya. Anta iksiru wa ghali. Masya Allah, aya hiji kayu ngaranna kayu iksir. Kayu iksir eta disarupakeun Kangjeng Nabi ka kayu iksir, nu manta Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lain sambarangan kayu. Anta iksiru wa ghali, kayu iksir. Masa Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lamun lain kayu iksir boga keistimewaan. Deh, Haji Pendi mah mamawa kayu teh paling ge kayu kaoka tiruan. Aya deui kayu teh nya nama menang di Pakulonan teh lain Pakulonan, non garah di kulon teh ujung kulon. Paranti anti orai. Mantak alhamdulillah di pondok eueuh orai lantaran nyana boga antina. Sok ngagendam. Kadang-kadang nyana ngarupa orai. Pemajikan kagetin isi orang di dia barang dilenget-lenget ih jadi masalah laki mantap kulit dage kuari hampir kos orai kulit dah. Iksir ya Allah ya Rabb, keistimewaan kayu iksir. Lamun urang dagang nyekelan kayu iksir dagang naon untung bae. Lamun urang nyekel kayu iksir, urang jadi pejabat, kajian teuing sakolana SD, hayang jadi presiden jadi iksir. Lamun urang banget jore, pas aja pendek lagi, banget perang. Nah, kuari hayang kawin, beak geus tah geulis geus tah. Beak tah geulis geus tah. Kan lamun urang nyebut ge mah, itu geulis da we. Geulis biasa-biasa bae. Itu tuh, nah itu mah gelis rada luhur. Tuh itu tuh tiung koneng tuh, beuh itu mah gelis dak luhur tah. Itu tuh nu tiung bereup, mau eta mah. Beak geus mah gelis. Tah, lamun aya awe gelis aju dia kawinkeun jeung Haji Pendi nu pagalana berontak kula. Maksudna teu satuju. Masa beungeut jeung gelis. Nah, teu kudu dipelet lamun boga kayu iksir. Kadeulina Mang Haji teh kasep bae. Kadeulina ku sasaha bae ge kasep bae. Kulum. Lain kulum Mang Haji mah ya Allah kulum bego. Payah jasa ya. Otakna ya SDM-na ya Allah. Mang Haji ya walaupun nyekel kayu iksir. Misalnya Mang Haji ayeuna ka Jakarta babarengan jeung artis deuleu Mang Haji teh kabita bae. Kadeulna kasep bae. Mang Haji misalnya babarengan jeung Ratmi B29 kadeulna kasep bae. Mang Haji. Hah? Emang nyaho ka Ratmi? Mang nyaho. Atuh sabeca sorangan pan nya mah. Kasep bae kadeulna. Mang Haji misalnya ka Uzbekistan, kamari kan garilis jasa di Uzbek. Bih, eta orang Uzbekistan, masya Allah, tukang sapu, nah di Uzbekistan tukang sapu, jeung artis Indonesia masih gelisan tukang sapu. Di Uzbek, bener cak Patriana, budak. Aing geus ka Amerika, geus ka Jerman, geus ka Inggris, geus ka Prancis, ka Mesir cak alal cak ka Maroko. Ieu lain ieu Uzbek, nya keur carita teh di Uzbekistan, ziarah ka Imam Bukhari. Waduh, barang ka Uzbekistan cek nya pohara teh jelema. Tukang sapu na bae. Tukang sapu na eta teh leuwih geulis dibatan artis Indonesia. Ih karasep orang Uzbekistan pengen di Imam Bukhari kasep jasa. Nah
carita iksir ya iksir tamang haji menyekelan ka iksir haji ka Uzbekistan awewe nu sakitu garilisna neuleuh mang haji teh kadeleuna kasep begitu kuari teu boga iksir teu bawa iksir padahal mah kasep yang haji sakieu mah kasep tapi ku batur di pajar jore we heran ku lagi kurang ge padahal sakieu baca kasepnya tapi asal dibedakan ieu kasep teh jeung jariji ceuk tah aya jariji asa nah ieu kurang iksir supaya aya iksiran di awak kurang baca sholawat jadikeun awak kurang sebagai iksir cicing di mana bae kadeulna kasep cicing di mana bae kadeulna ganteng ngahiji jeung saha bae panghebatna pangmencrangna bae jadikeun diri urang iksir mantap Kangjeng Nabi anta iksiru wa goli anta misbahus suduri sabaraha cenah kiai maca sholawat ulah loba-loba sapoe-sapeting 4444 loba teh gimana bung kasep benernya lamun awewe maca sholawat 4444 sapeting sapoe-sapeting geus pokona mah lalaki mana nu teu kapincut bos mana nu teu kapincut pokona jelema neuleuh awewe eta si budak geulis amat kabeh nyebutkeun geulis bae iksir ya Allah ya Rabb ieu urang lanjut engke lantaran situasina ya insyaallah malam Kamis jangan kula basi pohonya iksir urang tutup ku doa doakeun panitia mudah-mudahan dibere panjang umur dibere kekuatan dibere tabah nyana gitu kene panitia pembangunan masjid wakilna ge mudah-mudahan dibere kuat nyana rada muriangan bae kuari kadeulna jadi besar harapan besar kahayang tenaga eueuh ieu wakil nah eta nya kitu kene urang nu halal hadir di dieu mudah-mudahan jadi iksir kabeh mudah-mudahan dihampura dosa urang mudah-mudahan akhir hayat urang husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahu al-wusula ila musyahadati anwarihi as-saniyah wajtabahum li irsyadil khalqi wa ib'adihim 'anil wasawisi asy-syaitaniyah waja'alahum abwaban liman yuridul wuluja li hadratihi وخصهم بالمعارف والأسرار من بين خليقته وأمنهم في كتابه المقدس المكنون بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى من بني المطلب بن هاشم عين الربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة والطريقة البيضاء الحديث langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'ina al-mukarramun para alimil ulama para asatidz bil khusus ka kersana al-alim al-alama Syekh Fadil min Istanbul Turki. Walhamdulillah anjeunna parantos hadir di tengah-tengah urang. Bil khusus deui ka al-alim al-alama Syekh Abdul Aziz asli Suriah nu ayeuna aya di Amerika. Alhamdulillah minggu ieu aya di tengah-tengah urang. Kemudian pengiringna Habib Ahmad, Habib Salim jeung para habaib-habaib nu lainna. Anu urang doakeun mudah-mudahan para ulama, para ustad, para santri kumna mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana nu sampai saat ieu gubernur masih di jalan, kemudian bupati ge masih di jalan. Di jalan wallahu alam menuju ka dieu atawa menuju ka lain ka dieu. Nu jelas di jalan raya perneulean jalan bupati sebab jalan kerja rore kuari. Mudah-mudahan bupati dipanjangkeun. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suara speakerna dikaluarkeun saeutik. Ieu mekanik nu hebat kabeh ge. Di awal diketrok kudu huluna meureun nu diketrok. Suara melempem kaluarkeun. Ieu tamu urang ti luar negeri. Kumaha sih? Apa kudu dibantingkeun sih ku aing? Allahumma ya God tahu diri atuh. Suara teulis ya aya cilian eueuh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina sahieu jam 9:04 urang diguyur hujan. Karasa tiis perasaan. Leuwih-leuwih teu boga duit. Tiisna ieu bener-bener tiis. Kumpul orang di dia di nararaga haul Sultan Aulia Qutb Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz afadhu alaina khairahu wa birrah anu ka-50 genep di dia di mana alhamdulillah almarhum Abah Simkuring katitipan uguruna lain berarti di dia ahli toriko cuman sekedar katitipan. Almarhum Abah Haji Dimyati katitipan wasiat ku guruna Kiai Haji Arsyad bin Haji Ismail Cilongok. Kiai Arsyad katitipan wasiat ku guruna Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan Kiai Dahlan ti Kiai Husein Carita Ki Asnawi Caringin nu kurang biasa diziarahan Ki Asnawi Caringin kenging ti Syekh Abdul Karim Banten maot di Mekah Abdul Karim kenging ti guruna Syekh Ahmad Khatib Sambas kenging ti guruna Syekh Samsudin kenging ti guruna Syekh Muhammad Murad kenging ti guruna Syekh Abdul Fattah kenging ti guruna Syekh Kamaluddin kenging ti guruna Syekh Utsman kenging ti guruna Syekh Abdul Rahim kenging ti guruna Syekh Abu Bakar kenging ti Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin Syekh Tiwaliuddin Syekh Waliuddin kenging Syekh Nuruddin teh Syekh Zainuddin kenging ti Syekh Syarifuddin kenging ti Syekh Samsuddin
kenging ti Syekh Muhammad Hatta kenging Syekh Abdul Aziz kenging ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Syekh Abdul Qadir kenging ti guruna Syekh Abu Al-Mahzum Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum. Abu Sa'id kenging ti guruna Abul Hasan Ali Hakari kenging ti guruna Abul Farad Turtusi kenging ti Abdullah Tamimi kenging ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi Abul Qasim Abu Bakar Shibli kenging ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi. Syekh Abul Qasim Junaidil Baghdadi kenging ti Syekh Sikti kenging ti Syekh Marufil Qurki kenging ti Syekh Abul Hasan Ali bin Musa Kazim. Syekh Musa Kazim kenging ti Musa Ridho kenging ti Musa Kazim. Syekh Musa Kazim kenging ti Ja'far Shadiq Syekh Muhammad Bakir kenging ti Imam Zainul Abidin bin Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali karramallahu wajah. Sayyidina Ali kenging ti Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi kenging ti malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril kenging ti Rabbul Arbab wa mu'tiqur riqab Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah ala kadar silsilah bab ba'dul arifin nyaritakeun malam tattasil silsilatuhu fa innahu maqtu'ul faid wa lam yakun warithan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tajuzul mubaya'ah wal ijazah. Di mana penyambung silsilahna ka para guru sampai ka Kangjeng Rasulullah, maka putuslah faid. Moal aya karasa kajen urang zikir ku kumaha, kajen urang wirid moal katentepan ku faid. Kemudian teu menjadi warisan ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping eta teu bisa urang beat langsung ijazah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Urang bersyukur ka Gusti Allah lantaran urang diciptakeun ku Gusti Allah jadi makhluk kok anu pangmulya-mulyan. Allah ngadamel makhluk nu ngaran manusia didamelna fi ahsanit taqwim, pang bagus-bagusna ciptaan Allah. Setelah diteliti kebagusan ciptaan Allah, ternyata horeng karena manusia tersusun tidak dua kekuatan optimal. Nomor kahiji kekuatan zahir, nomor kedua kekuatan batin. Tina dua dimensi ialah lamun dimensi dua ia sempurna, maka jadilah manusia nu paling sempurna. Manusia paling sempurna hiji ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi nitipkeun ka para sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nitipkeun ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dititipkeun deui ka Huzaifah, dititipkeun deui ka berbagai sahabat. Sayyidina Ali nu tadi geus nyambung di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa Barat, Banten, kemudian di Turki, kemudian di Suriah, di Irak, di Iran. Silsilah sangat dipertahankan. Kebenaran orang poe ieu aya tamu orang di Amerika dek dongeng naon coba nyana di dieu. Apakah dek nyaritakeun Obama? Apa dek nyaritakeun Bill Clinton? Apa dek nyaritakeun naon coba? Jeung bahasana ge antepkeun keuna kumaha nyana bae. Nyana hayang bahasa Amerika, ayo geus, urang mah teu ngarti ieu. Nyana dek bahasa Arab, kajeun geus, kumaha nyana bae. Ngan ceuk ulama penerjemahna nyana Arab di dieu penerjemahna aya Haji Mamin atawa Haji Jenal. Maksudna nyana-nyana nyaritakeun wali ke Haji Jenal, nyaritakeun benang atau gubernur titah nerjemahkeun gubernur Rano Karno ayeuna di jalan keneh
geus engke atuh Kiai Syekh Fadil nyaritakeun wali, nyaritakeun Kangjeng Nabi, Rano Karno nyaritakeun ya si Gusman lah minimal. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lain lalagaan acara haul ieu lamun lain jelema nu kasorot, lamun lain jelema nu kasinaran, belah dituna ku wahyu Allah, belah dieuna ku karomah para aulia Allah. Pikir ku urang moal sanggup cicing di nu baseuh, moal sanggup cicing di kebon, moal sanggup isuk-isuk datang ka dahar 2 kali. Ialah sorotan karomah-karomah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Aya naon terhadap wali? Tadi ku kaula dicaritakeun bahwa manusia tersusun tina 2 dimensi. Hiji dimensi zahir, nomor kedua dimensi batin. Dimensi zahir tersusun tina anasirul arba'ah. Hiji tersusun tina ardu tanah, 2 tersusun tina ma'u cai, 3 tersusun tina hawa angin, 4 tersusun tina syamsu sinar. Seuneu ialah susunan manusia. Maka manusia lamun kurang salah sahiji tinu 4 eta isdet. Jelema ieu tersusun tina 4 butuh tanah. Mantak teu eureun-eureun bupati meulian tanah bae. Calo meulian tanah, dibawa ke kuburan moal, jang nguburnya meureun. Kebutuhan urang tanah, nomor kedua kebutuhan urang cai. Mantak Kangjeng Nabi mah istimewa. Aya jelema muriang dibawa ke Kangjeng Nabi. Kunaon ieu? Ieu cenah cek sahabat dia dicocok tawon. Oh, Kangjeng Nabi langsung noel kana taneuh turbatul bas. Toelkeun, mana? Toelkeun ka dieu. Cageun. Kita luturkeun ku urang kabehan. Kolot urang baheula lamun aya jelema dicocok tawon, make letak adegeun. Set, eta. Cager. Cocok naon deui ye? Dicocok bangsa Bang Bara, komo Bang Bara mah leutik sama sireudna. Ieu kan cager taneuh eta. Datang ka kuari lamun aya nu dicocok orai, gupakeun dina taneuh. Maksudna geus ulah hese-hese lah kubur di dinya bae. Taneuh istimewa taneuh. Ulah main-main. Tingali dina hadis da. Geus ulah caritakeun panjang hebat, luas hadis da aya jasa di Bukhari ayat Tajul Jamiah dan berbagai hadis-hadis Kangjeng Nabi. Taneuh. Nomor kedua cai. Urang teh butuh cai, di mana dahaga butuh cai, panas butuh cai. Sebab urang tersusun, tercipta, naon kitu terbuat tina cai. Numantak urang lamun panas, guyur ku cai, cager. Ulah-ulah naon atuh? Hayam be hayam, katabrak sepeda, katabrak motor, ceger. Kelepak tutupan, sibreh ku cai, nereleng. Budak kuari mah teu nyaho, coba ge. Aya ucing ngadu, emeng ngadu. Ngeok. Lamun ku urang make pentulan, ku urang digebahkeun ka urang. Tapi hiji syaratna, make cai, sibreh make cai. Ieu cai. Aya nu kolot jeung nu ngora ribut, ulah hese-hese, cai panas. Beres. Cai. Istimewa cai mah, ulah nu tiis, mal beres, nu panas, kulu babak. Kemudian angin. Oh, benerang cerita angin luar biasa tuh. Ya kitu kene syamsu, udara naon kitu matahari. Yakni seuneu ialah kebutuhan manusia. Lamun urang eta bae nu diurusanana soal diri urang nu zahir, patali jeung taneuh, patali jeung cai, patali jeung hawa, patali jeung syamsu yakni sinar. Paeh cilaka. Mikiran eta bae moal beres kajen ku bahage. Nu mantak wayahna urang kuari mikiran kebelah jero. Di jero urang teh aya batin. Batin ieu adalah ruh. Tercipta ruh mah tina nu herang cekat. Caang luar biasa.
lamun awak diciptakeun tina anasirul arba'a geunut malek hideung teu wawuheun ka kholik teu nyahoeun ka pangbalikan deuk ka mana ieu awak moal nyahoeun. Tapi ketika ruh ditanya saha pangeran alastu bi rabbikum bolu bala wawuheun ruh mah ka Gusti Allah sebab baheula di alam arwah geus ditanya saha pangeran anjeun wahai arwah ngaku kabehan Gusti pangeran abdi teh. Nah ruh diturunkeun ku Gusti Allah nu geus wawuheun ka Gusti Allah diancam ku Gusti Allah kade mane ruh ke ketika balik awas bersihkeun deui sakumaha aslina mangga cak ruh atuh mah nya teu bersih abdi geus wawuh ka Gusti sok lamun mane bersih sakumaha aslina disadiakeun sorga tapi lamun mane bobolokot tuh disadiakeun neraka. Cak roh nya abdi kudu ka neraka Gusti jageus wawuh jasa jeung Gusti hek diturunkeunlah sesuai jeung ketentuan-ketentuanan sup ka awak. Alhamdulillah urang kuari aya roha ngan Allah nyiptakeun antara jasad jeung roh nafsu anu ngabulang baling antara zahir jeung batin anu nyana nyambungkeun antara zahir jeung batin. Nafsu ialah anu jadi sasakalana antara salamet jeung cilaka. Ketika urang teu ngurusan kana nafsu terbawa ku zahir Masya Allah Gusti Allah teh nyieun anasirul arba'ah awak urang teh deui aya mata di mata aya watek aya ceuli di ceuli aya watek aya irung di irung aya watek di sungut sungut boga watek leungeun boga watek seluruh anggota terutama ieu adalah kitu nu 5 panca indra ngabogaan watek kabeh ge betul ngabogaan watek asal tiis-tiis kieu bae geus lain deui watek betul geus culak-cileuk bae kiai datang ka irah atuh geus sanan deui geus dula deuleu bae ka dapur kula padahal mah di itu geus nangkub ieu tiis watek betul watekna beteung lamun mules kabelah ka tukang ieu watek ieu itu tukang ka mana neangan rada anu tiis-tiis anu sepi-sepi lamun tambah tiris beuting asup ka nu hareup ieu ge ngawatek ya ka mana ya lumpat da ieu nu hareup ieu na ieu leh kana boga watek masing-masing. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nafsu aya di tengah antara jasad jeung roh. Ketika nafsu ieu teu diurusan maka nuturkeun watak urang neuleuh awewe ya Allah ya Rabbi masyaallah India he ieu mah bongon deui dideleukeun ku urang dideleukeun kurang hebat ieu main dia ieu mah Libanon hebat-hebat kan urang Libanon urang Israel teh garilis jasad moal aya dicurug mah kos urang Israel mah irung marancung watak mata urang lamun neuleuh nu kos kitu teu kicep-kicep dideleukeun masyaallah. Tapi lamun urang neuleuh bangsa urang rangkas anu di gunung teh nu hideung sendalna sabelah lain mata ge embungeun neuleuh sareuk aing mah neuleuh kos kitu ieu mah kudu ka Baduy ka ditu mata ngabogaan watak ketika ieu teu diurus nafsu urang terus-terusan mata hayang neuleuh kaindahan alam ceuli teu meunang ngadenge anu merdu-merdu suara-suara nyanyian-nyanyian kitu keneh irung ngabogaan watek ngambe anu seungit-seungit nafsu lamun teu diwarah ku urang tergelincir terus masyaallah karim. Ketika nafsu urang diwarah maka diasupkeunlah ku urang nafsu urang ka arah galbu dibagi horeng lantaran nafsu ieu bagian lelembutan. Allah ngadamel ruh teh tina lelembutan latifatul qalbi latifatur ruh latifatus sir latifatul khafi latifatul akhfa latifatul nafas latifatul qalb. Ina latifah ielah mana anu kudu dihadirkeun mana anu kudu dipicen
di dieulah urang bakal ngawarah nafsu. Nafsu urang teh kudu diwarah melalui perang. Lamun urang nyaritakeun perang di Libanon, urang nyaritakeun perang di Israel, urang nyaritakeun perang di Suriah, urang nyaritakeun perang ISIS di berbagai negara, Irak lah misalnya, di Yaman lah dan di lain-lain negara, termasuk di urang perang teh mengerihkeun. Cuman aya waktu mungkin seminggu, sebulan, tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi merangan nafsu mati mimiti urang mulai datang ke akhir hayat. Di ngaranana ieu adalah mujahadah, merangan hawa nafsu ditambah ku riyadhah. Sebab horenganan kerajaan teh aya 2 kerajaan. Hiji kerajaan zahir, raja paling handap, RT naik, desa lurah naik, kabupaten atau camat naik, kabupaten bupati, raja urang naik, gubernur naik deui jadi raja teh belah dituna RI 1 Jokowi belusukan. Nah eta raja dunia, kurang-kurangna bisa mawas diri raja dunia mah di akhiratna dibalang-balangkeun ka neraka jahanam. Urang bisa mawas diri hampir 99,9% jahanam. Aya urang naon ieu maksudna pi jahanam mana aya aya kurang mawas diri bakal gitu lain cakula cak Gusti Allah dina Al-Qur'an dek lompat ka mana ge kitu bae. Tapi horenganan aya raja di negara Fardania, istanana istana unsi, kursina kursi tauhid, baju kebesaranana baju kebesaran ma'rifat, mahkotana mahkota yakin. Iyalah anu nyicingan di kerajaan-kerajaan eta jelema anu geus bisa berperang melawan hawa nafsu, bakal cicing di singgasana tauhid, dibere baju kebesaran ma'rifat, bakal ditenden di negara Fardaniyah di istana unsi. Kitu bae cisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.